Gara-gara meuli es teler 5.000 dibere 2 cup, jadi keteterusan. Besti carita nama ti heula teh aya nu jajan es teler ka abi teh. Meuli es teler cenah hiji, cek manehna teh nya, tah harita teh abi teh keur kabeakeun cup. Alah cek abi teh cupna ieu teh bea, kumaha atuh nya, bae ceng kena cup kopi. Cenah bae dek kena cup kopi kana nanaon oge. Da abi ge boga pikirannya besti, maknya cek abi teh nya meuli es teler 5.000 dibere sakap kopi, da cup kopi mah leutik. Tah abi teh inisiatif we dibere ku abi teh 2 cup, bae ceng ayeuna we hungkulnya kabeneranna teh eueuh cupna. Ku abi teh dikieukeun bae ceng dibere 2 cup, cekengan ayeuna we cekengan ieu mah dumeh cupna cekengan seep. Nya atuh cenah nuhun cek manehna teh. Tah singkat cerita manehna teh asa mineng kitu meuli es telerna teh 5.000 hayang 2 cup. Nya ari sakali 2 kali mah ku abi ge emang di ladangan kitunya, da urang teh jelema wawu bertetangga besti, da bisi keur teu bogaeun duit meureun cekengan adek nganjuk era meureun cek abi teh. Tapi beuki lila manehna asa ngalunjak kitunya, jajan seblak oge hayang 2.000. Da abi teh jengkelnya besti, dikasih hati malah minta jantung cekeng ieu mah nu jajan teh. Tah singkat ceritanya poe kamari manehna teh datang budakna teh ka dieu dititah meuli es teler cenah ku si mama, wios cenah nyanak gelas we cenah ayeuna mah teu kedah kena cup kopi, bari duitna anger 5.000. Tah da abi teh jengkel besti, da bakat ningku geus mineng ku abi teh dikieukeun we ka budakna teh, dede hampura nya cekengan da moal tiasa cekengan 5.000 hoyong 2 gelas mah. Wartoskeun cekengannya kasih mama. Tah tapi abi teh dah teu tega besti, anu kamari mah di ladangan we ku abi teh dibere. Tah wios ceng ieu mah nya anu terakhir ceng dipasihan ku abi, ngan kapayuna mah moal dipasihan deui ceng omatnya ceng wartoskeun kasih mama.